Kacaturkeun di nagara Pasir Batang Prabu Tapa Ageng ti Prameswari Nitiswari Kaagungan Putra Tujuh. Nu kahiji kakasina Purbararang, nu kadua Purba Endah, nu katilu Purba Dewata, nu kaopat Purba Kanca, nu kalima Purba Manik, nu kagenep Purba Leuwih, jeung nu katujuh Purba Sari. Ngaraos parantos sepuh, Prabu Tapa Ageng ngersakeun bade tatapa di leuweung. Dicadangkeun ngagentos neuyeuk daya ngolah nagara teh Purbasari lain Purbararang, putra Cikalna. Barudak bapak teh pas ngarasa kolot. Bapak teh bade petapa di leuweung. Nu nganggo ngolah nagara ieu teh nu ngalanjutkeun bapak tos milih eta Purbasari. Tapi Pak, nah sanes abdi mau ganti bapak teh. Lainna abdi teh budak pangkolotna. Ieu Purbasari teh geus mapangbageurna, Pak sabareuna tos bapak tos matak milih Purbasari teh tos sae pokona mah matakan eta keputusan tos tiasa digagugat. Pokona mah geus bapak milihna Purbasari. Teu bisa kitu henteu. Urang teu narima. Urang salaku budak pangkolotna ngarasa dihina jeung ditincak ku adi sorangan. Pokona urang nu bakal ngolah ieu negara. Purbasari, mana indit ka ditu? Purbasari diusir ti karaton jeung dipicieun ka Gunung Cupu. Kacaturkeun di kahyangan Guru Minda Putri Dewata Cikalna. Titisan Gurian tunggal ngimpen gaduh garwa anu sarupa jeung Sunan Ambu. Ambu, abi gaduh garwah nu sarupa jeung ambu. Jeung teangan kejadian hidup anu sarua jeung abdi. Tapi ulun torojongan, anggo heula ieu raksukan lutung. Janggelek Guru Minda rupa jadi lutung, katelah lutung kasarung. Kocap deui di nagara Pasir Batang. Nitiswari ngersakeun hayang tuang daging lutung. Tuluy nitah aki panyumpit pikeun neangan lutung ka leuweung. Juk abdi lengser, abdi hayang dahar daging. Enggak, silakan. Amananya lutung teh menikah sepi kieu eueuh sasatuan pisan ieu leuweung teh. Aki panyumpit geus pegat pangharapan. Barang rek muang, dina tangkal pendeui bet kabeneran manggih lutung keur gugun tayangan. Barang rek disumpit, lutung teh nyoara. Aki ulah dikaniaya, ulah disumpit, kuring teh rek aku bapak pulung ka aki teh. Ih, bisa ngomong lutung teh. Mas, sok gerak turun. Lutung kasarung dibawa ka karaton. Tapi, barang rek dipencit, taya pakarang anu teurak, teu bias diroga hala. Aya naon lengser? Asa rariweuh katingalina? Ieu lutung menitah hese dipencitna kudu kumaha tuh juragan. Pasrahkan we ka anak kami. Sugan butuh keur pibujangan. Eta lutung teh dipasrahkeun ka Purbararang. Purbararang keur ngagembrong ninun barang lutung kasarung nyamperkeun. Tuluy koloprak teh taropong Purbararang murag ka kolong bale. Julik lutung. Taropong aing sabogo-bogo dibebetkeun. Lengser. Teu sudi kuring mah anterkeun si lutung ka Purbasari di leuweung tah. Tuluy, lutung dianterkeun ku aki panyumpit ka Purbasari di leuweung. Ieu lutung pamasihan Purbararang kanggo pibujangan. Lengser, geuning si teteh teh aya kene adilna. Sanajan lutung oge teu kunaon, atur nuhun bejakan ka si teteh. Mangga Neng. Caturkeun di sisi leuweung, Purbasari ngagoler dina palupuh sabebek. Di hate pulit sajalon, lutung kasarung ngagres ningal kaayaan putri anu sangsara. Putri teh meunina langsa pisan. Kuring rek nenedak ka Sunan Ambu. Niat misalin Purbasarina sare keneh. Ya Allah, nah jadi karaton anu ageng ieu leuweung teh. Alhamdulillah kanikmatan teh meuni kaajaib. Jelek ngajeglek karaton leuwih agreng ti nagara. Tempa sare Purbasari jadi kasur 7 tumpang. Disimbut Sutra Banggala.
disumpah ku benang emas, ngejanggeleng guru minda jadi lutung deui. Awas mana Purbasari, orang bakal ngancurkan segalanya. Rupa-rupa ekol Purbararang, antukna Purbasari diajak pangenah-ngenah olahan. Paloba-loba samping, pagelis-gelis rupa. Tapi Rahayat jeung Jaksa mutus teu weleh Purbasari nu unggul. Tungtungna, Purbararang ngajak pakasep-kasep ber-ber. Sakasep-kasepna, lutung moal ngelehkeun sagoreng-gorengna manusia. Mana pasti bakal kusabab beberapa orang mah manusia, sedangkan beberapa mana mah ngan lutung. Indra Jaya, apa nata lutung jadi-jadian? Beberapa si Indra si Purbasari. Hansia. Ampun, atas simkuring kalah. Dina akhirna, Purbasari ngadeg ratu di negara Pasir Batang jadi prameswari guru minda. Ari Purbararang jadi pamangan. Indrajaya dihukum jadi pangan. Negara Pasir Batang jadi maju dina pamarentahan Purbasari jeung Guru Minda. Tepangkeun wasta Abi Muhammad Fikri Firmansyah salaku Prabu Tapa Ageng. Tepangkeun wasta abiri Pajar Dina Senaki salaku Lutung Kasarung. Tepangkeun wasta abdi Najwa, Abdi Anggita salaku narator. kadek Arsita salaku Niti Suwari. Tepangkeun wasta abdi Lutfia Zara Khairunisa salaku Purbararang. Tepangkeun wasta abdi Rizka Septiani salaku Purbasari sareng Sunan Ambu. Tepangkeun wasta abdi Irfan Imanuddin salaku Angki Panyumpit.